bako heula mending ge nyacar wae capek urang ngegok keneh cacar bako ngegok nah lu atuh bako murah bako sabaraha ieu dul kuing anjing tong batuk wa anjing ngegok tutupan ku ieu ayo urang balik ayo buah loba bu alandra ala sok urang nungguan di dieu bisa anu ieu anjing batuk teh Mamat. Oi, rasa kuy. Rasa. Dua tuh. Awas ya. Tahu. Dia lembut. Maling itu hayudan guys ya kenal. nya teu bisa turun tuar ku aing sok buru kebrekeun tuar Mana kebrekeun? hah ye mana rek tahu Turun sia. Nani. Aman. Ampun, aman. Anjing aing ketinggang sia mah kena belah ditu yang Ra, anjing. teu euy paeh ra aing muka tinggal ngasih ieu nu paehna Ra. Anjing. tinggalkeun we balik itu we anu hiji deui we urang beri ayo Aduh anjir. Skinra beunang. Aduh. Kumaha ieu? Bae aing ini teh lah. Duh, masih euy. Jalan itu ah. Dodoja. Aman meureun. Duh anjir. Si Kindra kumahanya. Moga-moga selamat lah bisa lompat di. Aduh ini. Ngomong lama tadi kok aing ditinggalkeun anas teh dititah turun heula poin. Wakat kureuwas aing pokona mah aduh. Ngeri euy. kemana sih ya ya bikin duit kemana sih ya anjing dun ya oke ieu sih Beunang. sia tong cecengiran anjing lah ya beunang ku aing Tadi ngarah naon buah Itu mau dah. nanti buah teh karekayaan Emang buah saha? buah urang Nah, aja batur Enggak tadi bebe jauh lah dah. Ke bebe mana? Babeh sih mah ke Bandung. Alasan. semua sian loba alasan maling tes teh arit nu kieu teh yang dipacok sih ku aing Geus ngaluhurkeun kaluhurkeun rada sawan aing. Tadi sah tuh hiji deui. bae ah yuk balik ah Si Indra peukeun nu teh heula mok ieu. Mok sampe. Ngarah naon atuh ayeuna mau buah. Aduh aing itu nu ngajak. Mana genu gedena anjing. Goblok teh buah aing nu buahan karek cep teh. LOL. cuma pulang paling Anjing gara-gara diberi aing nyeri. Pulang paling kedot. Naraon di kita nu bogana ayo balik Naon ya? Anjing salah. ayo balik lah ke dieu ada nyelak ulah aing tolongan euy mana jelema ni teh anjing wah tolongan aing Sia. ada wajing kayak kalau aing nyelam
Hah? Tos naraon sia? Adio. Kela hulu nyelam. Adio. Hok buruk adio. Tos naon gue tiluan intinya, ha? Kenaraon sia? Itu nanaon. Hok ngomong kenaraon. Tadi kenaon sia di dinya tiluan, ha? Kecicing. Hah? Sok bohong aku sia. Ih bener. Urang nempuna tangkal buah urang loba tepak suku maneh. Tepak loba suku. Buah-buah maranehnya nu ketiluan bieu nu mau. Teu Ah, sok jujur. Si dipencit sia poe. ampun geus. Sok dia kenaon? Urang ngalah tadi hiji. Emang tanggabuan usaha. Nu urang. Jangan si itu tadi ngaku-ngaku nu jelema itu. Wah nu saha jalemana? Tadi itu si Ilham jeung si Adol. Urang cacag ku aing geura. Ku aing dihaja cenah gede eta cenah arasa rek dijual. Naon ieu? Aduh. Diharana begini. Aduh, nyiram. Buah-buahan euy. Anu ngala. Gitu euy. Gitu juga nama. Hoi. Ya. Gubuk arit deh. Boga banget tiga ayam gepuk oge. Wani puak pau, aduh. Begitu juga cilok. Sok buru ka dieu talalay. Aduh, ini salah ya. Ah, teuy. Buru. Bedo ieu sah deui. Enak Kang? Yuk. Aduh, enak yuk. Enak Kang? Ngarit aing di babawa. Naon tadi teh Kang namut bade ngarit gitu abis soalna domot acan di Paraban. Hendak namut heula. Lamun usum kieu mah hese jukut mah Paraban ku mie. Buah aing naon jeung diala. Cahan ngalah ih. Duka abi mah Kang di dieu. Si demi Allah na genteu abi mah. Tong mau alo keur kieu mah pokok mau alo maneh mah. Demi Allah na genteu abi mah bade ngarit bieu ge namut heula. Kumaneh? Henteu astagfirullah. Tos batukan. Lain do batu. Da tadi teh Kang ningali jalmi ieu teh dilebak di dinya keur diharanap tiluan. Duan ujung naraon tah. Tong sok bararohong. Sing demi Allah na ge demi abi mah. Asli bohong asli. Nah, ku saha buah yang ngareuweuh teu beak ieu? Ah, abi mah teh terang Kang soalna. Bohong kaduaan ieu nu maling urang diberi teu beunang ieu nu maling teh duaan. Naon sia ha? Hei, Sok sia. Hah? Sia nu maok. nu bieu nu gendut geuning saha? Sia maok ha?